Nah, iya tos hampir jadi, tinggal nanti bumbuna video tah, bumbuna di tengah, di renos nanti bumbunya di sini nih. Dan ini kacangnya sudah pecah-pecah, tos rada lemes. Biasanya nikmat ya makan di kampung pakai goreng asin sambal kacang encan di pecinan sinarada seueur supaya gurih. Tuluy sok naon deui masukkeun uyah, garam, cikur kita kan cikur mah encan tuh nya cikur. Oh, da utama lagi cikur bumbu nu kieu mah utamanya cikur nih kencur. Tambahkan cengek secukupnya. Cengek teh spicy nya naon, spicy. kemana mah sambal naon, maybe we will eat so delicious, maka nikmat ya mah. Menjana rasan rasan ya rasan kekasan orang keuna heueuh nya cek ama menjeunna da